mah pibuateun euy. Karek tamat nu itu tuh. Itu meunan karek dia aing mah duit loba ieu teh. Ngalobaan deui ieu teh tereh panen. Ampun ting. Awewe teu boga kemana nyangan. Aya kamari keur 12 gratis ongkir. Meulina mahal. Ampun ting. Mahanya. Nungguan si Koko ti isuk. Pika ayeuna can datang. Gua kagencet halu budak teh mah yeuh. Ampun ting. Aing mah. Ya Allah. Sobat temani aralus kieu Gusti, nah aku. Pare meni panen teh bener ya. Aduh, sobat mana si sobat nih? Ayo si Senti. Bet, Dugong deh ugo. woi. Oi, kenaon maneh? Lagi meratapi hidup. Bingung euy. Pare meni aralus kieu Alus atuh. Kemarin teh si Sarmia karek menang sakota. Karo ya. Oh, Si Jone. si June eueuh cenah dibuat nu ieu nu ieu kemarin teh euy. Iya nu yang geus mah nu. Oh, majuhna ieu euy dibuatkeun. Kemarin teh kieu sayur deui duit teh urang teh euy. Duit loba ieu geus namanek namahan deui duit teh loba. Yang urang tuh lah. Jeung urang empek lah urang. Duit cuma empek urang loba ting duit lieur euy. Udah. Ngomong pisan mah. Lieur meakeunana. Bingung. Kedung meakeun ai maneh. Hah? Bingung meakeunana ieu teh. Meakeunana bingung kunaon deui kitu. Ayeuna harga pare keur mahal, genep jeung genep 18. 12. Heuh nya nya urang mah baheula diajarkeun teh kitu. Walau aja Urang mah diajarkeunana genep di leungeun, genep di suku, urang ngitungna kieu. Oh, genep, jadi genep. Tuh hieu dah. Teu bodas. Ampun cing. Genep ditambah genep tuh baraha? 8. Genep goblok. Genep jeung genep. Aduh. Jadi wae da teh kuat. Jadi kitu urang Urang teh. rek mantuanna. Sukan lah ini mah ada panas kieu. Panas Sukan deui. jodoh. Sukan deui. Babi kah? Be. Kucing. Aduh. Hah? Pajon teh jadi kieu nya. Pajon teh. Hayang nyarita cenah ka kami teh. Naon? Ieu lamun dicaritakeun mah beak 7 mulud. 7 bulan purnama. Ampun teh. Ai pajon di mana ya? Ai pajon teh di kebun urang nu di kulon. Oh, nu di ditu ya? Heeh, kulon cenah kulon teh. Oh, iya kulon. Itu lemak. Jadi gitu. Aduh. Jadi Aduh. gitu. Kumaha atunya? Eta masalah kamari teh awewe. Heuh lieu kan teh duit loba awewe eueuh. Ieu teh ting menyan anu teu ampuh ting beungeut 1000 ieu teh aing mah bingung dah. Banget nu ribu. Heuh jeung anu beungeut. Bau maneh mah. Heuh baunya. Duh, aya parfum itu urang teh meunang meuli Sermisen. Urang pake lah. Urang aya tuh. Yang mah engke cicing urang mah. Permane loba duit bere ka urang. Tenang. Selama urang loba duit umroh kabeh. Wah. Mana tuh parfum? Parfumna jadi mah lah bari mangkat. Hayang aya namanya seget. Nah, ada disemprotin untuk diinum. Oh, biasa ketekan bari liwat aja gagah gitu kan. Wewe artis. Kan sugit tidak aduh bisa gitu. Jadi itu aya di Sermisen. Penasaran. Bade-bade nanti mah teh. Di urang teh kemari nya. Kemarin mah itu urang jadi gelis gayana urang. Urang pan boga kabawuan ya nama cok. Urang mah itu mah. Hah? Urang nek meuli kumaya kari boga duit anu mah. Aya atuh da eueuh duit. Aya ke na Shopee. Shopee. Lamun teh Shopee Jubaedah. Beda naon di Lajada. Oh, Lajada. Kayak urang dibeli kena HP urang meulina lah. HP urang dipake ku Adi euy. Pake main FF. FF naon FF. Wah. Yey, FF. Naon FF teh? Jadi FF teh sebuah game yang terdiri dari peperangan. Nah, lalieur teh geus saya nemu urang ka pajon we. Ning kieu ayeuna mah nya bis dengekeun. Tong pikiran awewe lah.
Yur. Urang mah teu mikiran awewe bakal mikiran urang ayeuna saat urang boga parfum. Cicing kurang disemprotkeun pek. Hanya geus tuh hayu. Sengit. Geus tong mikiran ting awewe geus Ayo. urang kapan. Nah, ke urang tangan di awal. Jangan dia we. Pas saya geus loba duit. Coba duit kalem tenang. Iya. Ya, gampang ke beli menyan segede drum ku aing turuk kita ngeluan. Ayo, mana? Sembuh kan mana? Ayo langsung santai. Kurang tinggi jauh mana? Gimana? Jepang. Iya banget tangkal Jepang. Banget. Udah buat ini kulit jauh banget. Jepang. Cok. Jauh-jauh teh ingat Tangkap. Jepang. Teh pembisnis Jepang. Pak Jon teh di mana? Oh itu pernah. Keheula bet ya Allah. Mana teh? Bos. Waduh. Ada apa bro? Tumben kesini? Udah beres nih. Udah lagi survei ini. Kebun ada apa? Ada apa Jadi Saya teh mau ke sini. Nis orang gimana? Pendudukan. Ayo. Ayo, tempo kebunnya sakieu legaan. Kurang kayak diceritakan. Dari waktu dia kurang hanya ada cerita urang teh di dia. Ingat sudah. Mana karek arulin pan ka dieu nya. Ayo di dia. Di dia nya. Bet kotor mah. Bet. Dia diutak. Udah usah arah tuh. Iya kayak Shrek oge manja ka dia. Kumaha teh? Orang gitu. Duh bising teh ucing euy. Olain lancah. Ya naon ka dari euy. Jadi kieu Pak nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, lila teh buyeun waktu ya. Jadi kieu Pak. Pan Bapak terek nyarita teh ya. Urang pan butuh awewe. Pan Bapak mah geus pengalaman ning. Awewe itu model kumaha? Jadi kieu Pak nya. Heueuh urang teh Pak. Kamu cek bahasa budak ieu ayeuna mah kitu mapan. Oh. Karina kolan ke karima sangkeun. Papan eta mah. Jadi kumaha Pak? Jadi kieu ceritananya dengikeun ting regepkeun ceritaan Bapak. Atuh ngarah naon kitu we gawe teh. Tunggu si Era. Lain geus aing mana kirana bogoh eta ka budak wah gawe. Ada separban naon, korban cinta, berapa naon? Lihat Mbak Era aku tetangga. Aku teh tetangga mah panjang yang serikeun ayeuna. Da maneh geus kejadian mah meureun kete mah saha? Inung keneh ieu anu bakal cilaka mah. Rina naon? Bangke. Nah, ceritanya tuh gitu. Berat cerita hirup. Jadi Berat mana teh ya KWW teh. Sedih. Kudu beunghar heula. Teu bogana naon mah disepak, Bos. Komo mitohan anu. Mun kitu mola disepak. Yey. Ceritaan Bapak tadi diregepkeun mah. Peurih hate teh ye. Beri Mata kena ku Bapak dibuktikeun. Bisa kieu teh ye karena kapeurih awewe. Lalaki geus loba banda mah awewe teh. Pokona mah pengalaman mah pengaruh rakyat. Jeung sarum banget di garawe. Oleh om bro ini. Mah boga awewe nya. Kapeurih sing jadi peurah, kanyari sing jadi peuri.
Ya. Iku mah itu Pak berenang. Iya Pokoknya si mah Aj, gitu. si Obet teh Ngora, pokoknya bakal mah si mah Obet. seru banget. Dijawab. Semangat Pak, alhamdulillah ketemu saya cuman kewewean eueuh. Cik urang ngeting menyanu teu ngaruh cing beungeut nu ripuh. Ayeuna mah Kamari teh anu ngobrol. zaman ayeuna mah enggak ada duit laki-laki di siapa. Gak ada uang abang ditendang. Tuh, Nggak sih ngurus-ngurus awewe anu mah. Sekarang balik ah burit. awewe bikin rudal. Awewe bikin pusing. Mana balikna? 7 keliling. Balik.